Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Desi Novitasari ti kelas 10 farmasi bade ngadongeng pabesa sakala nu judulna Kuyang ngagandong imahna. Zaman baheula mah imah kuya teh ayana di sisi muara. Tah sakadang kuya teh gawena ngan ukur ngahuma. Ku bakat getol ngahuma sakadang kuya teh nepikeun ka osok indit isuk-isuk balikna magrib. Tah di hiji mangsa pas sakadang kuya keur di huma aya hujan angin nu gede kacida nepikeun ka tatangkalan oge rarubuh. Tapi lain tatangkalan hungkul nu rarubuh. Ieu mah sakadang kuya oge ngilu rubuh ka bawah ku angin. Pas sakadang kuya balik langsung ceurik ngagenggeik ningali imahna nu geus rubuh ka bawah ku angin. Tapi sakadang kuya teh henteu putus asa, langsung isukna ngajieun deui imah anu tohaga nu kuat ame henteu rubuh ka bawah ku angin. Pas kitu sakadang kuya teh balik ti ngahuma langsung masak keur engke sore. Sabot masak sakadang kuya teh kacai heula. Pas enggeus ti cai sakadang kuya teh ningali suhunana pinuh ku haseup. Langsung we sakadang kuya teh tekung silila mawa cai jang mareuman seuneu, tapi teu kaburu ku bakat seuneu eta teh ngabebela. Pas kitu sakadang kuya teh ceurik ngagenggeik. Basa ayeuna inget imahna oge rubuh ka bawah ku angin. Ari pek teh sakadang monyet datang. Geus sakadang kuya tong diceungceurikan ngajieun deui we imah mah, cek sakadang kuya teh. Lain ku kitu basa ayeuna oge simkuring geus kaleungitan imah basa aya hujan angin nu gede. Pas kitu teh cek sakadang monyet, terus ayeuna kumaha cek sakadang kuya teh. Ayeuna mah simkuring hayang boga imah anu awet anu bisa dibawa ka mamana. Oh gampang atuh sok ayeuna mah ngajieun imah anu tohaga nu kuat terus lawangna keur abus sirah jang abus jeung kaluar hungkul. Tah tekung silila sakadang kuya teh ngajieun imah nu tohaga terus anu bisa dibawa ka mamana. Pek teh cek sakadang monyet teh, sok lamun enggeus mah ku simkuring di kanu tonggong manehkeun. Pas enggeus we sakadang kuya teh gaduh bumi anu kuat anu bisa dibawa ka mamana. Pesan moralna mah arurang teh kedah kawa sakadang kuya nu teu putus asa sareng anu gaduh akal. Pas kitu arurang oge kudu kawa sakadang monyet anu osok babantu ka batur. Hatur nuhun. Sakitu ti Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.